Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahlin nar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah membahas separuh dari bab bab mu'rob dan mabni. Selanjutnya kita masuk ke masih dalam kategori bab mu'rob dan mabni, yaitu qauluhu wa rafa wan nasba ja'alan i'raba lismin wa bilinahu lan ahaba wal ismu qad husiso bil jarri kama qad husiso bilul bi ayan jajima parpa bidomin wansiban fathan wajur kasron kadikrullahi abdahu yasur wajim bitaskinin wa ghairu madzukir yanubunahu ja'ahu bani namir. Jadi kita ngebahasnya tentang satu qauluhu. Terkadang satu qauluhu itu berisi 4 bait, terkadang satu qauluhu berisi 1 bait, terkadang satu qauluhu berisi 2 bait. Nah, kalau yang sekarang qauluhu yang sekarang yaitu berisi 4 bait. Warroba sareng kana i'rab ropa, wan nasba sareng i'rab nasab, ij'alanna kudu ngajadikeun anjeun i'raban kana i'rab. Lismin eta tetepikeun isim wa fi'lin sareng fi'il, nahu lan ahaba seperti contoh lan ahaba. Wal ismu sareng ari isim qad husiso eta nyata ditangtukeun itu isim bil jari ku i'rab jr, kama seperti perkara qad husiso anu ditangtukeun naon al fi'lu fi'il bi ayyan jajima ku yen ngajajemkeun fi'il. Parapa sareng maka pek ngaropakeun anjeun bidomin ku domah wansibanna sareng pek nganasabkeun anjeun fathan kana fathah wajur sareng pek ngajarikeun anjeun kasron kana kasroh kadzikrullahi abdahu yasur seperti zikrullahi abdahu yasur. Wajim sareng pek ngajajemkeun anjeun bitaskinin ku sukun wa ghairu ma sareng ari anu salianti perkara dzukira anu dicaritakeun itu ma yanubu eta jadi gaganti itu ma, nahu ja'ahu bani namir seperti contoh ja'ahu bani namir. Kemudian nadom Sundanya bait warrob wan nasba. Ropa nasab jadikeun i'rabna pikeun isim fi'il lan ahaba pek apalkeun. Kemudian wal ismu qad husiso isim ditangtukeun ku i'rab jrna kaya fi'il ditangtukeun ku jajemna. Kemudian parpa bidomin wansibanna ropa domah nasab fatah jr kasroh contona dzikrullahi yasurru abda. Kemudian bait wajim bitaskinin jajemkeun ku sukun ari nu sejenna kaya ja'ahu kata gagantina. Maksudna nyaeta warrob wan nasba ja'alan i'roba lismin wa fi'lin. Jadi isim jeung fi'il mah sarua sama-sama ngabogaan i'rob ropa jeung i'rob nasab. Fi'il aya i'rob ropa aya i'rob nasab, isim oge aya i'rob ropa aya i'rob nasab. Seperti contoh nahu lan ahaba, seperti contoh lan ahaba. Kemudian kumaha atuh cara ngabedakeunna isim jeung fi'il teh? Tah, cara ngabedakeunna nyaeta wal ismu qad husiso bil jarri kama
qad husiso fi'lu bi ayan jajima. Jadi cara ngabedakeunna nyaeta lamun isim mah ditangtukeun nyaeta ku i'rab jr, lamun fi'il mah ditangtukeun ku i'rab jajem. Jadi lamun jr mah dihususkeun pikeun isim moal aya jajem, ngan lamun fi'il mah lamun jajem mah dihususkeun pikeun fi'il moal aya fi'il jr, moal aya isim jajem. Jadi jr mah dihususkeun pikeun isim, lamun jajem mah dihususkeun pikeun fi'il. Kemudian timbul pertanyaan, naon atuh maksudna ropa nasab jr jajem teh? Ari ropa mah nyaeta doma, lamun nasab mah patah, lamun jr mah kasroh. Jadi doma patah kasroh, ropa nasab jr. Kemudian jajem, kalau jajem mah nyaeta sukun, jajem mah sukun. Jadi lamun fi'il mah ropa nasab jajem, domah patah sukun, lamun isim mah ropa nasab jr, ropa nasab kasroh. Jadi domah patah jr itu isim. Contohnya seperti dzikrullahi abdahu yasur. Kalau tidak lamun teu mah nyaeta contohna seperti jaa ahu bani namir. Kesimpulanna nyaeta i'rab ropa dan nasab untuk kalimat isim dan fi'il. I'rab jr khusus untuk isim, i'rab jajem khusus untuk fi'il. Ropanya doma, nasabnya patah, jr-nya kasroh, jajemnya sukun. Contohnya seperti dzikrullahi abdahu yasur. Kalau tidak demikian itu pengganti. Contoh jaa ahu bani namir. Kemudian qauluhu warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biya imam minal asma asib. Warfa sareng pek ngaropakeun anjeun biwawin ku waw, wansibanna sareng pek ngarasabkeun anjeun saestuna bil alifi ku alif, wajrur sareng pek ngajaerkeun anjeun biyain ku iya, makana perkara minal asma'i tina pirang-pirang isim asib anu rek nyebutan kaula. Nadom Sundana nyaeta ropakeun wawu nasabkeun ku alifna jrkeun ku iya isim genepna. Jadi dina ieu bait mah ngajelaskeun cirina isim genep, i'rabna isim genep. I'rabna isim genep teh naon wae? Nyaeta warfa biwawin wansiban nabil alif wajrur biyain. Isim genep i'rab ropana nyaeta ku waw, i'rab nasabna ku alif, i'rab jr-na ku iya. Jadi isim genep mah nyaeta beda jeung isim tadi nu tadi disebutkeun teh ya. Tadi mah isim teh ropa nasab jr, kemudian fi'il ropa nasab jajem. Ta ayeuna mah ngajelas tentang i'rab isim, tentang isim genep. Lamun dina jurumiyah mah meureun isim 5, lamun dina alfiyah mah isim genep. I'rabna isim genep nyaeta i'rab ropana ku wawu, i'rab nasabna ku alif, i'rab jarna ku iya. Kesimpulanna nyaeta ropanya wawu, nasabnya alif, jr-nya iya, isim sitah atau isim genep, isim 6. Lalu apa saja isim 6 itu? Isim 6 itu diantaranya yaitu abun, ahun, hamun, hanu, wapuh, wadzumalin. Isim genep isim 6 itu isinya adalah abun, ahun, hamun, hanu, fuh, dan zumalin. Kemudian bait selanjutnya yaitu min zakadu in suhbatan abana wal famu haisul mimu minhu bana. Min zaka eta tetep dina sawarehna ma minal asma'i
Maksud nama eta tetep tina sawarehna isim genep dzu ari lapad dzu. Insuhbatan lamun kana makna ngabogaan abana netelakeun itu dzu. Wal pamu sareng pamu haitsu bana sakira-kira pisah naon al mimu mim minhu tina pamu. Logat Sundana nyaeta isim genep dzu nu makna ngabogaan sareng pamu lamun henteu aya miman. Jadi maksud namanya eta di antara isim 6 itu ada lapad dzu. Di antara isim 6 isinya itu ada dzu dan juga ada Jadi lamun lapad dzu rek kaasup kana isim genep maka eta dzu teh maknana kudu ngabogaan. Lamun dzu maknana ngabogaan maka eta kaasup isim genep. Kemudian didinya aya wal pamu haisul mimu wal pamu haisu bana al mimu minhu. Jadi lapad pamu didinya eta teh bisa kaasup isim genep asalkan mimna dipikeun jadi pahungkul atawa puh. Dina contona aya didinya contona na kitabna di tengahna aya contona. Contona teh seperti hadza puh wa raaitu pah. Nah eta contona. Berarti lamun make mim mah henteu kaasup kana isim genep. Lamun si mimna dipikeun maka kaasup kana isim genep. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pasal selanjutnya linknya ada di deskripsi. Jika bagi yang belum subscribe maka silakan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya. Apabila lanjutannya belum ada maka tunggu saja. Nanti juga bakal ada notifikasi apabila loncengnya dibunyikan. Terima kasih.